Zaman baheula hirup hiji kaluarga, nyaeta bawang bodas, bawang beureum, ambu sareng bapa. Kahirupan bawang bodas teh pinuh siksaan jeung hinaan. Bodas, tadi maneh? Bodas, bodas. Anu abu maneh gandeng kitu. Bapak ini tes dongkap, tak aku dongkapna. Ngahaja, ngahabu gorokan kitu aya naon? Saya nanon bapak, ieu we ambu milarian si bodas aya di kamar. Mending bapak ulihna meniwayah kieu. Iya bu, bapak teh tugas keluar kota. Ayeuna bapak uwi bade nyarios. Atuh pak, menilai-nilai teuing. Atuh namanya lagi tugas bu, sauran bodas yang beureum. Beureum, bodas, hadiah ya bapak. Ayeuna atuh ieu teh. Bapak, Iya putri bapak nu garelis. atuh pak geuning tos uwi. Bapak tugas keluar kota, simba lager, tengarepkeun ambu. Terus bapak bade aya angkat heula. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bodas, saya kemana maneh? Bade ka kamar teh. Aya naon nyaluran abdi? Aya naon? Baju seset. Teh hapunten nya kewai senang sirah abdi lali. Awang kengkean, ayeuna nya ayeuna. Tapi ambu juk mangkat. Duh Gusti, menik kieu-kieu teuing hirup abdi teh. Gaduh ambu sareng lanceuk teh meuni tega-tega teuing. Gusti, sabarkan hati abdi. Naon? Salendang ambu valid. Maneh mah gagawe nu kitu ge teh becus. Jangan nepikeun ka panggih. Padahal eta teh salendang kesayangan si ambu bodas. Jangan. Hapunten ningali salendang anu abdi teh. Salendang ieu. Kono. Ya. Aya naon nih?